Duh, hebat si ieu. Tah, nu kieu nu disebut multi talentan teh. Naon multitalentan? Eta geuning Kang, artis anu sagala bisa. Nyanyi bisa, joget bisa, main film bisa. Tah eta teh disebutna teh multi talentan. Atuh lain multitalentan Iroh. Nu kitu mah disebutna teh multi talent. Sok nyanyahoanan multi talentan akang. Multi talent Iroh di bejaan. Yeuh Kang, talent mah lamun nginum obat diteureuy terus ditelen. Kemana karep eta ngobrol? Ulah sok nyerakeun atuh Kang. Kudu apal kana silsilah teh. Leuheung ayeuna ngobrol jeung Abi, halamun ngobrol jeung Batut. Ke Abi nu era. Karek ge uing era.